Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng simkuring Lani Resmiati. Dina danget ieu hideup baris nampi informasi ngeunaan mata pelajaran bahasa Sunda dina materi biografi. Nah, urang lebet kana materi dikawitan ku mikaweruh biografi nya. Biografi teh asalna ti bahasa Yunani, ya. Bios hirup, grafien tulisan. Anu hartosna riwayat hirup. Riwayat hirup mangrupa hiji hal anu nyaritakeun ngeunaan kahirupan saurang jalma ti mimiti lahir nepi ka maotna. Saterasna biografi baris medar hal-hal naon wae. Nah, biografi di dieu dijelaskeun saha-saha nu nulisna ya. Nah, nuliskeun riwayat sorangan atawa riwayat jalma sejen. Nah, anu nuliskeun riwayat sorangan disebut autobiografi atawa autobiografi. Nu nuliskeun riwayat batur eta disebutna biografi. Saterasna padika nyieun biografi. Padika nyieun biografi di dieu aya dua rupa, ditulis ku batur sarta aya izin atawa widi ti tokoh anu ditulisna. Sarta ditulis ku batur tapi teu aya izin atawa widi ti tokoh anu nulisna ya. Teras anu salajengna dumasar kana eusina ya. Biografi dumasar kana eusina. Biografi nyaeta riwayat hirup, aya nu eusina ngeunaan nyaritakeun riwayat hirup, aya anu nyaritakeun riwayat karir. Lamun riwayat hirup nyaritakeun pangalaman jalma kalawan lengkap ngentep seureuh tur ngaruntuy ti mimiti lahir nepi ka maotna atawa nepi ka ayeuna ya. Nu dipedar naon wae nyaeta jasana nepi ka maotna. Teras biografi karir, di dieu medar perkara karir atawa riwayat pagawean saurang jalma. Teras buku biografi pahlawan atawa inohong Sunda. Biografi pahlawan tiasa oge di dieu aya nu asalna ti Jawa Barat ya. Kumpulan buku biografi. Teras pahlawan Sunda digurat riwayat hirupna. Tah ieu aya sababaraha tokoh ya, tokoh pahlawan Sunda. Teras aya sababaraha tokoh masyarakat. Tah inohong-inohong Sunda di dieu aya foto-fotona. Aya Darso, aya Gugum Gumilar, Mang Koko, Kang Ibing ya. Sareng nu sanesna. Teras salajengna struktur biografi. Struktur biografi biasana upami urang nuliskeun pengalaman atawa kahirupan jalma sejen, urang dimimitian ku bubuka panganteur ya ieu. Teras eusi, teras panutup. Tah di dieu aya oge conto riwayat hirup di dieu dina slide ka-10 sareng 11 dicontohkeunna pahlawan Oto Iskandar Dinata. Nah, mung sakitu pedaran anu dikasanggakeun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.